Sebab pepatah mengatakan cinta itu bisa membunuh tanpa menyentuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syamsa fahuwa samsuddin. Wa ja'alal qamara fahuwa qamaruddin. Wa ja'alan nujuma fahuwa najmuddin. Wa ja'alan nasa fahuwa hajiduddin. Wa ja'alan nura fahuwa nurman wa nurdin. Wa nurjen. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Amma ba'di. Cek alfiah nama wala Muhammadun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Salon adur. Ayah. Wa qala nabiyuna Muhammadun. Man azama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Wa qala sepintas peribahasa jamu sila muncul rajin-rajinlah minum jajamu agar selamat. Rajin-rajinlah minum jajamu dan dengan agar badan tetap sehat dan kuat. Rajin-rajinlah mencari ilmu cantik. Agar selamat dunia akhirat. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Mana? Iklan belas. Iklan pulang.
Ini jamunan nginjem dengan waroba ya Frank. Al-Mukarramun segenap para alim ulama, wabil khusus Kasefuna Al-Mukarram selaku pengasuh pondok pesantren Nurul Iman. Urang doakeun mudah-mudahan ibu urang ku Gusti Allah sing terus dibarokahkeun almuna, amin. Dipanjangkeun yuswana, disehatkeun jasmani sinareng rohanina. Oke, mudah-mudahan sing terus dipasihan kesehatan anu sampurna sehingga sing tiasa terus ngabing-ngabing ngajaring ke urang sadaya kana jalan maradhatillah, jalan anu pinuh kuridana Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal amin. Oge teh hilap anu sangat kusim abdi dihormati ka Master of Ceremony garis miring protokol. Eta protokol waringanan mah cantik singkatan. Protokol mah lamun teu pro dipo. Zaman kiwari mah zaman singkat. Aya comro oncom, aya cireng aci, aya gehu toge, kaciri hidung deui padagang gorengan. Lain dina hakaneun bae dendeungeun horeng mah dina anggota urang ge singkatan hungkul. Aya budak leutik kumisan pendek tapi na geus janggotan disebut tiklok. Aya deui nyajangkung nyalenjang disebut nage layur. Singkatan semua. Aya deui singkatan ti jelema detol. Naon detol? Sabun dusun. Urang doakeun mudah-mudahan eta protokol Master of Ceremony Gusti Allah sing terus dibarokahkeun ilmuna, amin. Dipanjangkeun yuswana, amin. Disehatkeun jasmani sinareng rohanina, amin ya Allah ya Rabbal. Oge kasadayana Bang Santri baik mukimin maupun alumni, oge ka para calon bidadari. Meni harurung peuting ieu masya Allah kasaksen kusim abdi. Bo kaciri ieu make upna oge aya nu make Wardah. Aya nu make pon anu leutik hargana 17,5, anu gede mah 35.000. Kaciri deui aya anu make bedak baby kasem. Aya deui kaciri anu make bedak pipa, bahkan paralon yang dipake. Wah, kan delek tiungna ge deung-deungeun meuh warna-warni. Bajuna oge warna-warni, aya anu make baju hideung, aya anu make baju putih, aya anu make baju koneng, bahkan aya anu make baju abu-abu. Ternyata setelah diteliti, orang mah anu make baju koneng nandakeun ciri kematian. Aya anu baju koneng. Aku pula make sampit mohon yang dia. Aya nu make baju hideung waringanan mah nandakeun turut berduka cita. Aya nu make baju putih nandakeun eta teh tereh pae.
lunas lunas acan ieu. Kaciri anu jan lunas mah tiungna oge nyengsok. Ulah diendahkeun. Nah. Terus ya. Tak jago pun jengke ngebit lagi he. Nyumbang bae nyumbang. So. Turunan eta ge. Kumpura ya, nya rada nyangkar saya di mal kieu tadi berhubung bapak kolot asup juga na ieu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Carikna si mabdi di payunan para hadirin. Sanes baik bade ngabul-ngabul payung butut tendengan. Masya Allah. Ya cara mulut, cara namun. Ya reupkeun tangga cukut doang, gak embek doang ceramah nih. Sangkai. Abdi carikna di payunan para didi santri. Aya deui manggucu anu kasep anu mencret anu hurung anu nyoy kulit oge dong karek ketepet. Hirupna geus kakoncara kadana pria teh manggucu teh hirupna kacedo ka amun-amun maneta teh hirup mun parit. Nah, mun parit. Nah, Lomba kasiksa. ampun ya caranya. Ada-adakan ya caranya. Losteng. Lo penting balik mah cair. Coba coba Kak, raya kopi. Jauh. Ada. Bisi guru urang kaganggu. Terbobok. Dari ngaliu ke tapi. Letis. Nah, lihat urai. Nah, jelas ya. Kembali karena tema murudan. Alhamdulillah. Iya lah. Sia-sia salat duha keris. Kayak ada spionan. Salat duha tanggal subuh. Aduh. Teknologi tadi lain. Wah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Urang sadaya hadir dia patempatan daya sanes daya japi nomor pertama nyaeta sejak memperingati kana dilahirkeunna junjungan urang. Ieu disawer-werenganan mah geunah. Asa pengawesan ya. Ampun. Pertanyaan anak. Belum saweran. Geus ieu pertanyaan anak ya. Kunaon ieu urang dendengeun tiap tahun kudu ngayakeun memperingati kana kelahiran baginda Rasul. Jawabannya simpel supaya timbul rasa cinta urang, rasa mahabbah urang kepada manusia. Manusia anu sangat sempurna, yang sangat besar jasanya.
Gana ya anu diranjat jurik dia maksudnya. Masya Allah. Supaya timbul kecintaan orang ke manusia sangat sempurna. Siapakah beliau? Siapakah namanya? Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu nggak ya? Iyalah, Kanjeng besar Muhammad. Dengan awas ieu dengan urang ngayakeun maulidan unggal tahun teureun eureun. Muludan mah teureun eureun diarak-arak. Tapi akhlak urang kalakuan urang berubah-ubah. Guna Allah cai ampun. Saat ini ya ceramah udah dilabrak. Ini mana ibu teh, nyatanya ibu. Sebenarnya mah ya kergalau ya di kergalau sebenarnya mah. Pamajikan atau kuari kerene, mana ker bulana, cek dokter cenawaya na cenawa di toel. Ya sebenarnya mah. Supaya timbul kemahapan urang ka Kangjeng Rasul. Buka iyahu yin. Tuh kardus kan yang sekardus aja. Buka iyahu adkhalakal jannah. Cintamu kepada Muhammad adkhalakal jannah, maka bakal memasukkan kamu ke dalam surga. Jadinya make pil mudore cek budak santri teh tapi make pil amar. Mun cek ahli pangagoma dengan eta teh pitahaku kilpuk. Nuduhkeun kana pasti terjadina sing sahabat jalmana anu mika cinta ka Kangjeng Nabi pasti bakal asup ka surga. Alhamdulillah. Gitu. Ngan urang ia cinta ka Kangjeng Rasul dan dengan ulangan ukur diucapkan dina lisan hukum cinta apa CIN apa artinya cinta. Iya sayang. Pun CIN mantul sih. Man ahab sayan kasurodi ruku. Sana mau baca. Sia ta baju hejo daun lauk di dalam lauk sia. Maka suro man ahabat dikuhu kasuro sahabat baik ya kadang dia yo ayo kan man ahabat syaitan kasuro di ruku. Ketika kita cinta kepada hiji perkara kasuro di ruku maka loba bakal
disu. Contoh si Ajis bogoh ka si Sarmoa. Sarmoa. Eta si Sarmoa gorengan mah pang polong-polongan bikang salam dunia. Oh, nah itu. Kumaha teh polongan eta si Sarmoa ka pasar kue rebo balik kue Jumat ieu. Aja nyina sudah di pasar. Malam itu. Bang siaan jaga pasar ketemu di naon dia, eta ge polong dia. Ampun kae. Eta si Ajis bogoh ka Neng Sarmo. Ini imut. Ngeuleuh seeng beungeut Sarmo. Ngeuleuh kekenceng beungeut Sarmo. Ngeuleuh jumur kastrol beungeut Sarmo. Aduh, Bahkan ngeuleuh parahna ngeuleuh WC oge Neng Sarmo. Terus eta geus kabunuh kucing. Sebab pepatah mengatakan cinta itu bisa membunuh tanpa menyentuh. Allah eta cinta. Loba nu ngalayung ku gara-gara cinta. Bibisan ti dahar sampai sapeting ku mikiran si Agus. Kunaon kucing. Masya Allah. Geus lamun urang geus katerapan ku cinta mah bau anamaktun bihi kobiun bikur malahu bimusbihi nalaku la makla. Malahu bimusbihi paza umatu bihi dendeng mayamut bikurbi ay mayamut biobi nalakula matlabi. Ketika kita udah terjatuh dalam lubang bahtera jatuh cinta, nalakula matlabi. Kakang urang ge karasana salengkah kaca garuge sarisa keudeuh. Aku cinta. Begitupun orang lamun cinta ka Kanjeng Rasul buktikan, jangan cuma diucapkan dalam lisan, tapi laksanakan. Lamun urang cinta ka Kanjeng Rasul antara nama ahya sunnati pakot ahad Waman ahabbani kana ma'ibir. Lamun urang cinta ka Kanjeng Rasul cantik kudu daek ngalaksanakeun kana kasunahan Kanjeng Rasul. Kanjeng Rasul mah lamun salat teh qobliyah ba'diyah laksanakeun. Upami buka ngaduk anu dituang teh korma heula. Osok lamun buka puasa ngamang korma heula. Cai, burung lamun teu aya cai atau ku madu. Lamun teu aya madu asal ulah ku endrin lah. Geus lamun aya digigireun aya madu, aya racun rek milih nu mana di santri. Berarti daek di madu. Semudah-mudahan perkumpulan urang sadaya
Singa jantenkeun satu wasilah kenging sapangat di Kangjeng Rasul. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Lamun urang hirup ngandelkeun salat urang jauh keneh mata selamat urang di akhirat. Bagi lamun urang ngarepkeun asup ka surga teh kuladang salat urang. Mang santri mangarepkeun cenah asup ka surga teh ladang salat subuhna. Salat subuhna ge jam 11. Kadang telepon imam diaca. Nu kitu mata kasupkeun ka surga. Bibi santri oke salat isya nungguan beres cetan heula jeung kabogok dur be isya kerja eureun heula salat isya dulu lebat salat isya Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim mulai bukan masih amat sih. Akhirnya eta sholat. Wih, lain ya. Atuh akhirnya eta sholat melikuat buburuan, jangan buka SMS di si AA. Wow, akhirnya sholat. Atau angkok-angkok. Jangan ya, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Nah, nu kitu mata nyababkeun bibi asup ka surga kitu geus. Alah, cenah. Kami megah. Contoh. Urang mah ulah-ulahkeun ngalaksanakeun salat. Ku eta bae urang mah cara-cara ngalaud. Punten di. Lamun bibi nek salat ngalaud heula awas pacoan. Eta make up lamun nek ngalaud kudu dikumbah. Adanya. Sebab sedangkan eta make up teh karena datang ngacai kenapa muntah. Apa? Bedang kilometer. Terus panggil tadi, ayo pakai 2 cm, 2 cm. 2 meter. Sajengkal. Gitu, pakai halisnya kecuali macam-macam kasar. Pakai patrotnya kan? Didengar. Pakai patrotnya di alis saudanan. Potong kayak dari. Tak kudu kaki. Alah, kenapa kita menaun barang letik masuk bahasan masuknya brand barang letik kamu cobakan aku lagi aneh kan? Ya saya pas semua tuh. Otakku traveling. Masuk di brand gimana? Sewan gitu. Terus ya terus. Karunya 5 lagi sebenarnya sumpah lagi aja. Aduh, begitu nak, hanya kendi. Urang doakeun anu opatan tadi nunggu tadi doa kena disu. Mudah-mudahan si ngajadi putra anu soleh. Kabogona si disabarkeun di balena nek dimana. Begitu nah iya urang hirup jadi santri nguping karena cariosan guru tadi wayahna awas urang hirup jadi santri ulah sieun miskin. Pusing ulah sieun miskin dengan biarin kita pas dikobong dilelecek, biarin orang lain berkata apa dulu juga kita nyantai aja. Dari hakim tak? Dari yang masih belum terhati guys ya. Biarin kita dilecek sama anak sekolahan itu ya.
yang suka ngajojongkeun kita. Nah, kamu jojongkeun. Biarin zaman kieu sekarang kita dilecek. Katanya santri mah gak punya uang, gak punya mobil, gak punya motor, gak punya. Bahkan kita pun si Uton pakai baju seadanya, peci pun seadanya, samping pun seadanya, sampai pun bajunya kering ibadah. Isin deh kami. Biarin sekarang para wanita nggak suka sama mamang, biarin calon kadung anjir. Ada gitu hubungan di santri dilawan. Waduh. Menang. Agra we. Ulah putus asa ya urang sebagai santri. Tingali guru urang. Tingali apa judi. Mobil oge kijang. Tingali guru urang. Saya guna karo Abi Jamal, mobilnya juga Fortuner. Tingali guru urang. Saya guna karo pondok pesantren Nurul Iman, mobilnya juga 2. Yang pertama Avanza, yang kedua apa? Jangan melihat Kiai Epul kerja mahulana. Tapi dulu buat Kiai Epul, dulu di imah macam mobil pun Angela boga mobil Tayo. Jangan lihat Kiai Obang kerja balenya, tapi lihat Kiai Obang sekarang motor pun 2, sehingga kerja ngomong nama Anjana PSG Jenik Tumila. Ulah sih setengah ngomong kemana lagi. Gimana dia? Tuh. Pak, disawar enggak surah makan. Makan ulah sok putus asa kurang ya. Meskipun kita sekarang baju pun seadanya, tapi dulu guru-guru urang baju unak disawah anu-arurang paling murah baju Almia. Wow, murah banget. Sejak orang saja tahu, baju itu bareng. Santri anu aya di dieu dia Yopi. Ulah putus harapan. Biarpun kita dikatain bodoh. Biarpun kita dikatain hidup. Nah, saya kesinggung. Biarin, lihat nanti kita akan menjadi ulama-ulama yang sukses. Amin. Dia penting masuk ke neraka ya. Tuh, hari santri bantu di buku kan? Hari ini dalam ngomong baik. Dengan memperak siapa yang mah? Itu, sehari aja. Ulah dalam kiwarina. Biarpun kita tidur seadanya, tihit pun kita ku ambil dari hidupnya. Tihit dia orang pakai ambil.
kadang mah KS kita terus baju kunaon urang mah baju sendal ge keteplek di keteplek deui Jam sasabeula. Masya Allah sungguh terhina tapi para dengeun di mana aya hiji film pasti aya jagona biasana jagona mah eleh heula geus eleh paeh ya ulah sih kadang urang mah pan sok goreng sangka bener tuh beneran mau udah sekolah mau motor ke KLE mau motor CRV tapi gak ada si ujungnya motor paling gak kasih Kedi mau motor CS bari yang sering didorong terus ada kena didorong biarin tenang ke sekarang kamu mau motor CS ngangin orang santri uduitan karena 5 menit bisa 50.000 dan ada apa? Lamun orang dibanding jeung gaji honor moalnya cakden batu udah boga pamajikan saya korek udah gawena di mana? Aduh, gimana Pak? Mau lebih dalam? Sekolah. Dia sekolahnya tinggi. Sekolah umurnya oke. Namun dipikir-pikir gaji Abi Jamal dengan gaji dia. Dipikir-pikir mah mana lagi kandungan. Baretong mah mana aja koi mah. Oh, bagas ya orang hidup dari santri. Ulah putus asa. Sanajan orang di balik tuh bisa ngaji. Sanajan orang di balik ngatelok naik ngaji. Insya Allah balik ke imam bisa. Bisa nanti. Bisa balik. Di motor batur nih balik nak. Siapa mah? Mendarat oh, kurang. sayang. Nah, sayang. Wih. Hadirin jamaah sadayana, berkumpullah orang. Awas, salah satu motivasi untuk seorang santri. Awas, ulah sieun tega mengenaon. Jauh orang biasa mengenaon. Lu penting ngakuan cindahar orang bisa ibadah kuat gitu. Asup ka surga panenah. Masuk. Kan? Mantap. Biasanya. Sabenerna mah ieu urang teh ditilik mah bener. Apa marunya? Sebab aya hiji dongeng tentang santri anu masya Allah sangat gagap kayaknya. Mudah-mudahan singkap pilih sadayana amin. Ngeken. Dina hiji zaman aya seorang raja ngondang seluruh kiai anu aya di kampung dia. Di Ahmad lain Ya. Diondang eta kiai ku raja teh. Cek kiai, cek raja kiai.
diondang Sarya Kuaing, lamun kajawab bakal diberi hadiah, tapi lamun teka jawab Sarya Kiai bakal dipaehan Kuaing. Kumaha Kiai? Datang bicara Kuaing mendatangkan lurah gitu. Pas datang eta Kiai datang kanu raja, langsung eta Kiai lain diberi sarapan, lain diberi minum, tetapi eta Kiai diberi tilu pertanyaan ku eta raja. Nu kahiji pertanyaan ti raja, cek eta raja ka Kiai, "Hei Kiai, ari Allah ku ari keur naon?" Ada ungap cek ya. Kepe raja. Oh, tengok kayak hiji per. Nu kadua, Kiai aya sabaraha jumlah bentang anu aya di langit. Bo, eta deui cek ya. Kiai can pernah mangi ya wajib ngatur kawakib aya sabaraha can pernah. Ma, PR di mah. Nu katilu cek eta raja Kiai ieu jelema di alam dunia dina nyangka loba salah kalau bener. Nah ulang dibaca Kiai akhirna balik beta Kiai kaina naman si maghrib biasana kentrong ieu mah terkentrong tuh Kiai mah tapi sandina mah atoh bae. Jadi Kiai ngariung jadi Isya terkentrong deui. Subuh terkentrong deui. Terus lebih banyak isuk terkentrong bae, teu ngaji bae. Warenganna mah eta Kiai keur mikiran. Akhirna aya hiji santri dongkap ka rompok Kiai. Cek eta santri Kiai kunaon ieu Kiai sasalina masuk ngaos, pan ieu mah teu ngaos. Sasalina masuk balag pan ieu mah teu balag. Makin ngauntungan bae kada masuk main bola mah Kiai. Bayang kan. Main bola beda, masuk main bola lain. Orang Kiai na Akhirna cek Kiai ceng nu mantak ieu abah telep ngaji, abah kuari keur mikiran. Di dalam Kiai abah kuari lah diberi pertanyaan ku raja, lamun kajawab bakal diberi hadiah, tapi lamun teu kajawab bakal dipaehan dia. Itu serius ya. Oh, wah pertanyaan gitu Kiai, cek santri teh. Pertanyaan nu kahiji ceng cek raja, Allah kuari keur nyinaon. Mati santri, tenang lah kita mah enteng. Oh, enteng. Si pegawaian main FF bae, paling entengnya sih. Pertanyaan anu kadua, aya sabaraha jumlah bentang aya di langit? Oh, ieu deui cek santri tenang bah. Balik. Luka dulu pertanyaan anak. Kumaha dina nyangka ieu jelema loba salah kalau bener. Enteng bah. Akhirna eta santri jeung Kiai teh datang ka imah raja ngecek santri bah wayahna. Kunaon ceng? Pan abah ieu abdi anu rek ngajawaban. Pan abah len boga jas penting ngariung teh boga. Wayahna bangke maja gisuk dipakena ku abdi adanya. Oh. Pan abah boga sorban hejo teh bandeng ngariung. Oh, wayahna ge dipakena ku abdi abdi Kiai. Oh, kayak gitu. Pan abah boga kuda len. Minjem. Pan abah boga kuda len paling ngariung. Boga wayahna bah. Biasana pan abdi sok nuntun abah, ieu mah abdi anu buat abah anu nuntun.
siap Sen. Baik. Nu penting mah pertanyaan kajawab abah sabar. Datang eta santri jeung kiai teh. Langsung ditanya urang. Hei santri. Bisa. Hei kiai. Siap nanya, siap jawab, siap. Langsung dari pertanyaan. Ku eta raja. Kiai kan berhidup muda ya orang santri. Wari Allah ternyau. Jeung eta santri Allah teh keur nakdirkeun kula di luhur raja keur dihandap. Bener cara dia ya, bener. Ya kula keur di luhur kuda raja keur dihandap. Oh, cenah nya dipikiran. Oh iya. Sedangkan pan urang mah batekan ahli sunnah wal jamaah anu berpijak kana ayat wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah anu ngadambel makhluk. Allah teh anu ngadambel kana pagawean anu dipigawe kumaha. Geus kuari Allah nakirkeun kuda keur di luhur kuda raja keur dihandapkeun. Kajawab pertanyaan teh. Pertanyaan kedua yo. Aya sabaraha jumlah bentang anu aya di langit? Bo. Cek eta santri jumlah bentang anu aya di langit. Ieu jumlah bentang anu aya di langit teh. Bulu kuda anu dibuatan ku kula ieu jumlahna. Bener dia. Beneran bisa percaya cek ada santri hitung urangnya. Liur cek ada sana belum hitung eta deui bae. Anu katilu pertanyaan, ieu jelema loba dina nyangka, loba salah, loba bener. Cek santri loba salah. Mana kabuktian loba salahna? Raja kuari nyangka mun kula teh kiai padahal mah santri. Tapi kiai kula disangka raja santri wae mah kiai kula. Oh, akhirna eta raja eleh. Geus urang sebagai santri kira nyangka ulah sok sangka koe. Neuleuh batur gagah. Po menjero-jero nama lieur. Geus urang hirup dari santri teh ulah sok putus asa. Terus anu ngaji, gati bae ieu ngaji amil gati, ngaji Fatihah gati bae. Terus insya Allah lamun urang geus dipasihan taufik hidayah ku Gusti Allah dibabarikeun tina ngaos insyaallah bakal babari nya geus motivasi tina sadayana ulah sok putus asa jadi santri jadi ulah sok sampai ngecewakeun mah jadi kolot urang nya intina mah banggakan kedua orang tua kita dengan cara apapun, yang penting caranya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulah putus asa di dieu bisa si anu mah gagah anuna urang mah teu bisa nganaon ulah sok putus asa terus berusaha. Penting mah urang nyakan kari-kari urang tujuanna ulah hayang jadi kiai. Penting mah hirupna urang teh hayang jadi anak anu bener, ulah hayang jadi anak anu pintar. Nah gitu adik geus tujuan urang dibare teh hayang jadi anak anu bener, ulah jadi anak anu pinter. Lantaran lamun urang hirup hayang jadi anak anu pinter mah isi pinter abi kolot. Deuleu pejabat-pejabat anu kuari pinter kalarogo anu pinter korupsi geus urang mah hirupna teh kudu jadi anak anu bener. Mudah-mudahan urang sadayana sing dipasihan taufik hidayah ku Gusti Allah sehingga urang sadaya sing ngajakeun waladun sang putra anu bisa ngajungjungkeun kana derajat indung jeung bapak urang. Amin ya Allah ya Rabbal. Ieu mah ukur ngahibur mudah-mudahan sing kahartosnya jelas kasalahan mah pasti seueur tibatan leresna imah hitung-hitung ngahibur di santri anu geus masak bae gitu nya. Jeung mamang santri anu masyaallah teh geus mudah-mudahan sing jadi amalia anu soleh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Guru urang anu kuari tuju urang wakeun mudah
mudah-mudahan sing angkat penyakitna, sing diwaraskeun ku Gusti Allah sehingga sing biasa ngalaksanakeun aktivitas sehari-hari ukur kurang berkati umur Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sakitu panginten teh Gusti Nabi sampaikeun kirana guna yang punten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.